Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadaharan jeung inuman dina kahirupan masyarakat Sunda teh rea rupana. Jadi makanan dan minuman dalam kehidupan masyarakat Sunda itu bermacam-macam. Bahan kadaharan keur nyeuna oge rupa-rupa diantarana beas, tipung beas, jeung sampe. Dari bahan makanannya bermacam-macam dari beras, tepung beras, dan singkong. Rupa-rupa inuman khas Sunda seperti bajigur, cendol, jeung bandrek. Bermacam-macam aneka minuman khas Sunda seperti bajigur, cendol, dan bandrek. Kadaharan khas Sunda nu asalna tina tipung beas diantarana Nagasari, Surabi, jeung Ali Agrem. Makanan Sunda yang bahan asalnya dari tepung beras diantaranya Nagasari, Surabi, dan Ali Agrem. Kadaharan Sunda nu asalna tina sampe diantarana combro, gegetuk, jeung peuyeum. Makanan Sunda yang asal bahannya dari singkong diantaranya combro, gegetuk, dan peuyeum. Asal daerah Kadaharan khas Sunda. Makanan berasal dari beberapa daerah Sunda. Hiji satu simping Kadaharan ti Purwakarta. Simping makanan berasal dari daerah Purwakarta. 2 dodol Kadaharan ti Garut. Dodol makanan berasal dari daerah Garut. 3 tauco Kadaharan ti Cianjur. Tauco makanan berasal dari daerah Cianjur. 4 tahu Kadaharan ti Sumedang. Tahu makanan berasal daerah Sumedang. 5 wajit Kadaharan ti Cililin. Wajit makanan berasal dari daerah Cililin. Wabarakatuh. Bab 7 Palangajaran 7 Kadaharan Sehat Turgizian. Dibuka anak-anak bukunya halaman 83. Dibaca eksposisi rupa-rupa Kadaharan tina tipung beas. Nah, di sini ada menjawab pertanyaan. Nomor 1, hiji sebutan daun wae contoh Kadaharan nu bahanna tipung beas. Makanan apa saja yang bahan dasarnya dari tepung beras, yaitu Nagasari, Surabi, jeung Ali Agrem. 2, naon bae bahan keur nyieun Ali Agrem teh? Apa saja bahan untuk membuat Ali Agrem? Tipung beas, gula beureum, cai, uyah, jeung minyak kelapa. 3, naha eta Kadaharan teh disebut Ali Agrem? Mengapa makanan itu disebut Ali Agrem? Dijieunna bulet serta bolong di tengahna seperti ali atau cincin. Jadi dibuatnya itu di tengahnya seperti cincin. 4, kumaha cara nyieunnya? Bagaimana cara membuatnya? Tepung beas dikucuran ku cai gula beureum diaduk serta dipadetkeun nepi ka rata. Tepung beras masukin air ya sama gula merah, diaduk dan dipadatkan sampai rata. 5, ari bahan keur nyieun Nagasari naon wae? Bahan membuat kue Nagasari dari apa aja? Tipung beas, tepung beras, jeung cau raja, dan pisang raja atau ambon, cipati, santan kelapa, cai itu air, uyah, garam, dan daun pisang. Naon anu diasupkeun dina jero adonan Nagasari teh? Apa yang dimasukin dengan adonan Nagasari? Cau raja, ambon, benang geretan, yaitu pisang raja atau pisang ambon yang sudah dipotong-potong. 7, naon bae bahan nu diperlukeun pikeun nyieun Surabi? Apa saja bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat Surabi? Tepung beras, kelapa parut, uyah, tepung beras, kelapa yang sudah diparut, dan garam. Naon wae alat nu dipakena teh? Apa saja alat yang dipakainya? Cetakan Surabi, tungku, panci, jeung sabeungkeut leutik sapu pare ya. Ari sapu pare dina nyieun Surabi teh keur naon? 9, ari sapu pare dina nyieun Surabi teh keur naon? Pikeun nyieun Surabi. Satuluyna citakana dibersihkan heula, disapu-sapu ku sapu pare. Jadi
disapuin ya, dibersihkan, maksudnya cetakan surabi pakai sapu pare ya. 10. Kumaha cara nyieun surabi teh? Nah, di sini ada di halaman jawabannya 85 ya, panjang jawabannya. Tepung beas ditunyuh ku cai panas terus diaduk-aduk bareng jeung kalapa parut nepi ka kental. Campurkeun uyah lamun surabina hayang nu rasa asin jeung kinca gula beureum. Lamun surabina hayang nu rasa amis tuluy dicitak di beuleuman dina citakan surabi. Sabada asak tuluy angkat pikeun nyieun surabi satuluyna citakanna dibersihkeun heula disapu-sapu ku sapu pare. Tepung beras ya dikasih air panas terus diaduk-aduk sama dengan kelapa parut sampai kental. Dicampur garam kalau pengen surabinya rasa asin, kemudian sama gula merah kalau pengen rasa manis. Langsung dicitak, dibakar dalam cetakan surabi. Setelah masak diangkat. Untuk membuat surabi, cetakannya harus dibersihkan dahulu dengan sapu pare. Kemudian di sini halaman 86. Nah, teangan harti tuluy ratapkeun kana kalima. Adonan itu adukan ya. Sebagian adukan digalan ku uyah, asepan asakan ya. Kemudian 3. Cipati santan kelapa. 4. Diadonan diadukan. 5. Dibauran di talangan. 6. Diciprat diceret. 7. Digaluan diaduk. 8. Disangrai itu digoreng tidak pakai minyak, temakai minyak. Lalau kadaharan makanan parut kelapa tempat marut kelapa. Nah, dibaca halaman 88 ya, sama 89, 90, kemudian halaman 91 ya. Istilah kadaharan tadi sudah dijelaskan video sebelumnya. Nah, sekarang halaman 93 ya. Disamakan makanan kadaharan nu asalna beas aya makanan yang berasal dari beras, opak, bugis, lemper, ulen. Minuman Sunda teh aya bandrek, bajigur, cendol, goyobot. Minuman Sunda ya. 3. Kadaharan Sunda nu bahanna sampe. Makanan Sunda yang bahannya dari singkong, combro, gegetuk, misro, peuyeum. 4. Kadaharan nu dikulub yang direbus ya, kulub suuk, kulub sampe, kulub hui ya, jagong. 5. Kadaharan nu digoreng, aya goreng lauk yang digoreng ya, lauk ikan, ayam, tahu. Kadaharan nu dibubui ya, sampe, bolet, cau. Kadaharan nu asalna tepung beras ya, bubur lemu, surabi, nagasari. Kadaharan nu asalna tina tepung beas ketan, beras ketan, peuyeum ketan, aug, onde-onde. Kadaharan nu mangrupa sambel tarasi, bajak, sambal goreng. Kadaharan nu mangrupa angeun kacang, sayur asem, angeun bayam, sayur lodeh ya. Kemudian di bawahnya ada harapkan kecap kana kalimah ya. Di sini ada jawabannya, tinggal A, B, C, D, E, F, G, tinggal kalian samakan sesuai dengan jawaban kalimah ini. Cau benang ngisikan teh dipoe, dina nyiru, dipoe dijemur ya. Jagong benang mengket digarang ya. Kemudian cau atah keneh teh dipeuyeum ya, dina lobang. Terus waluh teh keur disepan, dina langseng dikukus ya. Cangkang jeruk teh dikeueum dina ciapu ya, direndam ya. Kemudian suuk teh bisa disangrai, bisa digoreng ya. Kemudian sampe maksudnya itu sangrai itu digoreng tanpa minyak, bisa digoreng juga pakai minyak ya. 7. Sampe singkong benang ngumbah teh tuluy disepan ya, dikukus. 8. Suuk teh disangrai dina katel ya, maksudnya digoreng tanpa minyak. 9. Daun gedang benang ngala digodog dina panci ya. Daun pepaya
ya, yang sudah diambil di pohon terus langsung direbus dina panci. 10. Opak teh dibelem dina hau. Opak dibakar di hau ya. Kemudian ini halaman 95 dijawab disamakan ya. Nomor 1, ia dihandap anu henteu kaasup kana rupa-rupa kadahara nu asalna tina tepung beas nyaeta yang bukan dari tepung beras. Comro ya, comro itu dari singkong sampe ya. 2. Kalua jeruk teh dijieuna tina kulit jeruk. 3. Ieu dihandap nu henteu kaasup kana rupa-rupa kadaharan khas Sunda. Bibika Ambon ya, biasanya berasal dari Ambon yang bukan ya. 4. Ia dihandap nu henteu kaasup kana rupa-rupa bubur nyaeta bubur kacang. Kenapa? Bubur ayam kan ada, bubur sangu, bubur nasi ada, bubur lemu, bubur sumsum ada. Bubur kacang itu kan harusnya kacang hijau atau kacang merah. Kalau kacang panjang kan nggak bisa, jadi nggak semua kacang bisa jadi bubur ya. Ia dihandap kadaharan anu tara biasa dipais, bukan dipais. Biasanya dipais tuh ikan, oncom, tahu. Kalau kacang nggak dipais ya. Kadaharan khas di daerah Cianjur nyaeta tauco ya. 7. Kadaharan khas daerah Cililin wajib anu kaasup kana kadaharan khas Sunda bajigur ya. Minuman ya. Kemudian 9. Gula kaung teh asalna dijieun tina cai lahang. Lauk anu diasakan ku cara dipais disebutna pais lauk. 1. Daerah mana sok nyieun simping? Di daerah Purwakarta, Jawa Barat. 2. Sebutkan 3 kadaharan nu dibarengan ku ngarah daerah asalna. Simping di daerah Purwakarta, dodol di daerah Garut, tauco di daerah Cianjur. 3. Sebutkan 3 kadaharan nu asalna tina tepung beas. Nagasari, Surabi, Ali Agrem ya, bahan asalnya dari tepung beras. 5. Make kecap sambal, kuring, dahar, jeung sambal tarasi. Saya makan dengan sambal tarasi. Ari oncom dijieuna tina bahan apa saja? Comro dijieuna tina bahan apa saja? Comro yaitu sampe singkong nu tos diparut, yang sudah diparut. Kemudian oncom isinya suraung, uyah, garam, minyak, gula, dan cabe. Dan anak-anak bisa makan ya jawabannya. Belajar semangat lagi di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.